Dina hiji poe aya awe gelis pisan. Namina Dewi Sinta. Sinta teh cicingna Hiluun dan Daka. Sinta cicing di Leuweung dan Daka lantaran ngiring kana calogena Raden Ramawijaya sareng adi iparna Lesmana. Maranehna cicing di Leuweung dan Daka lantaran diusir ku kerajaan Andodia nyaita Raja Dasarata napa mundur pamajikanna Kekei. Salah budak berbakti Rama teh ngalakukeun permintaan indung terena. Maranehna diasingkeun salaki 14 tahun di Leuweung dan Daka. Di hiji sisi aya raksasa nu ngaranna Rahwana. Rahwana teh raja di Alengkaraja. Rahwana engko kageurisan Dewi Sinta santa boga niat mawa Sinta ka karajaan Alengkaraja. Rahwana boga strategi pikeun ngulik si Sinta kaliwatan anak Rahwana. Ka dieu. Mane teh sangaranna? Tapi mari kita berdua. Serana ketembar. Air tuh Terus ah. teman di dapur. Oh. Mane teh di ini naon? Tapi mati ulir. Kita Kanglesan. Biasanya mah semua kan biasa. jadi kijang. Mohon. Kijang di dompa. Goblok. Kijang kijang biasa. Kijang kan? Biasa tuh. Satu. Mohon. Kayaknya sih. Sok cobaan. Coba sih. Nyau. Mata. Hai. Siapa kebisaannya? Guys, pancing kurang mantapkeun. Besi ya besi. Besi ya besi. Ridiculous. Sukses menambah Malika. Janten emas. Rahwana marantos penguasaan Jerman. Kusabab ajeuna defense tanah Harry Potter. Sampai Stefan, Rama, Sinta, jeung Lesmana teh keur ngarobrol. Sigana topikna meni rame pisan. Kenalan atuh Neng. Ah, Ulah ditaros atuh nu kitu mah. Kakang mah rela ngalakukeun nu we Neng. Dek hujan, dek panas, dek gerimis, dek buludeuk ge ku kakang mah dilakukan demi Neng. Bener, sok. Ayo mah ieu. Neng teh hoyong nyukeun naon sok ku kakang dicumponan. Lamun emang kamu sepisan abdi bogoh atuh kan kayaknya Kumaha? aku teh tinggal nanti di Leuweung kitunya Bener, di bener. Leuweung teh tiis pisan ini loba reungin pokona mah teu ngeunah gitu tinggal di dieu teh atuh akang hoyong kontrakan Astagfirullah. Imah kontrakan. Ke sekedap. Kieu Neng. Benernya sanesna kakang teh bade nolak permintaan Neng. Kan kieu aduh kumaha nya ngajelaskeunna euy. Kieu udah pisan. Pisan. Kakang teh hilap mau KTP. KTP atau yang akan muni Atuh. hilap segala Hilap teh kacana. Kakang pun. kan eta aya adik akang si Lasmana. Bener oge nya cik. Asona. Hadi sekedap. Ikieu yeuh. Si Neng teh hoyong nyeunah kontrakan. Ngan kakang teh bohong mau KTP. Pan lamun teu nganggo KTP mah bisa ka teroris. Ayo Lasmana nyana KTP. Salah dipiliharin heula. Sugan aya Neng mah. Sekedap. Tah, ieu.
Cik, kenali heula. Anjing. Ieu mah tugas kadaluarsa tuh. Teu bisa ieu mah. Kudu diupdate heula di Play Store. KTP zaman Nabi Adam. Oh, ieu mah bisa eta mah. Oh, ih, pokoknya mah abdi hoyong kontrakan akang. Akang kan kan bawa mau KTP, ceres mana KTP itu kadaluarsa. Da kumaha ya tuh nih. Satu kumaha ih. Kumaha atuh? Neng, kumaha? Sok. Kumaha kontrakan atau ngabangun deui? Abang deui pokona mah abdi empuk kileun teh zoom. Ya ieu mah tuh keadaan emang kieu. Tos takdirna ti Allah teh kieu. Da kumaha deui? Pokona mah abdi hoyong kontrakan di mana? Kerajaan diusir ku si ibu Kesi. Aku deui atuh. Ya, aku bakal dipikirannya, aku bakal dipikiran kayaknya. Dicoba kudu kumaha. Sok. Ujung-ujung aya unca emas ngaliwat. Hadeupkeun maranehna. Sinta eureun ngarugi satakam. Kabeh sadesa. Akang eta rencana. Cik lewatan dulu lewatan. Siap sok. Ku kakak mah dek ditewak tau Ucal. Asal neng ulah minta imam kontrakan. Ya, Kunaon kontrakan buku atuh da. nya sakedap eta mah nama Ucal nya. Nya sok eta Geus mana? kudu Udah bisa penjagaannya sih neng. Ya siap. Ulah nabi kabur. Ya Ulah siap. nabi indit. Ya siap. Ulah nabi leungitnya. Siap. Kudu dijagaan pisan-pisannya. Siap. Oke nya akan panggil dulu. Si Ucal budak bangor rasa kan bonteng. Ramang udah unca emas. Samentari saeta Sinta jeung semana teh ngadaguan maranehna. Sajam di harita. 2 jam di harita. 3 jam di harita. Alhamdulillah bisa nya. 4 jam di harita. laki hari ini hari wah kawas mana hari Ya, apa? Abdi apa? Kumaha mun ka Bapak? Ayo naon kita di jalan kumaha? Terus kumaha tuh sok? Abdi ke dalam riwa. Ya abdi oge. Sakuran wae gitu. Nya sok sabaran. Tapi neng kumaha sok? Teuing atuh. Iya tuh. Hari wae di sini. Hari wangkeun. Diculik ikut di bogel kumaha sok? Wow. Nganggo satu kela tapi saat ngindit abdi nandaan heula tong ka mana-mana di tanda abdinya. Ya ampun. Bener. Ampun, Kela Abah. tandaan heula. Bu Neni. Tidak lagi gara-gara aku. Nah, Teuing kayak beres baik. Ini kamu kasih tandaan. Ada ulah kemana-mana, ya? Neng, kemana sih? Ayo, tandaan ini satu kemana? Cicing video ulah kemana-mana. Benar ulah kemana-mana. Tapi benar teman-teman. Ada satu pakai kopi yuk. Samentari saeta dasar mencela nyaeta anak buah di lapangan nyumput di persembunyianna. Sinta Jadi kakek usaha gagal lantaran teu bisa nembus bundaran di dieu geus mana. Tapi ka akhirna dasar bukan damai jadi terberat anak teh. Abah ka dieu. Abdi teh nih pesan nih ketuang kemari ieu tah beneran aya beneran dieu. Abdi teh di dieu teh tadi abdi ningali aya tukang bakso. Kumaha mun Abah mesekeun abdi bakso. Man, mesekeun 4 porsi. Ieu kanggo abdi, hiji deui kanggo akang. Abah. Geus sarakah.
Hari harus Jatayu rekomen Dewi Sinta. Jatayu bisa melihat Sinta sebab Jatayu teh sesukatan kepada Dewi Sinta. Aing mana? Kenapa dia sama Aing? Aing Jatayu. Oh niat siapa dengan Aing? Oh mana yang mau nyangkal Aing? Serapkan Sinta atau Aing hajar mana? Oleh Aing tantang mana? Langsung lagi ya. Menahan tadi virus kobra. Demi neng Sinta ieu mah euy. Asa dimakan itu. Tinggal diuncal. Sama astuting. Nah, ka dieu. Itu dari piwaran ke Sinta. Astagfirullah. Cek kakange amun Sinta miwarang ulah jagaan ulah nepi ka mana-mana. Itu dah ludet, dah bisi ieu ngomong ka urang kumaha sok. Da kakang mau naon atuh. Yang bisi waktu dah lari-lari ini mah kucal teh lewat jandanya lain mah kucal. Sok bener wae ah. Da hese atuh uncal ge. Apal. Sok maneh lewat uncal bisa teu? Nya atuh enu mah sok urang tehan lah si Sinta yang saur lewat nih. Diculik euy ku golong wewe. Sinta! Sinti. Tolong! Eta teh pamajikan aing atuh, marogana pohon magiolo, urang deui lah. Sinta! Sinta. Sinta! Sinta. Sinta! Tah, ieu tadi di tandahan kurang teh nu leutik tadi tah. Waduh, siapa ieu mah urut main kalecinya. Ah, ya Allah, ini main kelinci nandaan Anjing si Sinta seleutik kieu atuh. Nanyain ah. Masa teu percaya? Di udah kucing gitu. Makanya dia udah kucing. Kemana tuh? Ini kieu ah siapa ah. Cek kakang ge keluar ngajagaan. Kumaha Kalau ditinggalkeun dah. Ieu mah euy geus bener ieu mah. Tangan heula ah. Oh, tangan lah. Ayo tangan. Oh, ya wae. Tengah jalan aranjelnya kepanggih jeung Jatayu. Rama nyangka Jatayu ngulik Sinta. Sarejoni emosi, Rama hayang maehan manehna. Dina cariyosan Jatayu, aranjelna terang. Yang anu ngulik Sinta teh eta Rahwana. Sanggeus nyandegakeun sagalana, akhirna Jatayu mawar. Rama jeung Lesmana mangkat ka kerajaan desa muka. Di jalan kapanggih jeung Hanoman. Hanuman buka masalah jeung keluargana. Rama bunun nulungan Hanuman ngaresekeun masalah anu kaalaman ku keluarga Hanuman. Sabab ngarasa boga hutang. Hanuman daek bantuan Rama manggihan sebulan. Gusti Allah, mugi abdi nyaulah tadi. Nun, atur nuhun Hanuman. Kan kieu euy. Abdi teh ayeuna teh boga hiji masalah. Aya masalah naon Gusti Allah? Masalah urang kawe. Nah, masalah apa? Bapak teh kasep, tecikal abdi mah naon? Nyadar ke dieu monyet beureunya. Hanuman. Nya kumaha Bapak we? Tah ayeuna Bapak teh aya masalah naon? Sok curhat ka abdi sok. Kieu ieu. Abdi teh di orang nyawa puncal. Kumaha majikan abdi. Tapi tinggalkeun keur nyawa puncal. Kan jol-jol diculik ku raksasa. Ngaranna Dasa Muka. Kan terang. Sumuhun Gusti Rama, anjeunna teh raja alen ka dieu. Tempatnya terang di mana? Sumuhun Gusti Rama. Ayo tuh ka ditu. Dari Kiyoshi. Siga namanya. Hebat euy, mana memang monyet paling top lah. Hanuman hebat. Itu di mana sok? Ai ciri-ciri pamajikan Bapak teh kumaha? Ciri-ciri pamajikan mah. Gelis, Gelis, bager, bager, pada cerewet seutik, rada cawet celeutik. montok. Oh,
Bohai. Awak mah gak gitar Spanyol. Monyet. Ulang atuh. Si bobonya. Monyet. Enggak balik. Sedih. Ayah dewa. Sareng hiji deui tah. Di dina aya karang hiji. Muhun ya karang. Sekarangnya. Sok. Tah, ya lain. Bener ya? Riwayat ada bener ieu mah jeung Monyet ada pisan monyet. Saan euy. Alamat. Enak, izinkan hati menghancurkan dasar muka. Mangga, pek enak mah. Serang bae dasar muka. Oh, serang. Haluan. Sah. Hoi, Sak goblok. Ieu pelajaran aing sia. hoi jalan urang. Lagian urang ya mah. Main teh geus nganculkeun kajian aing. Gua geulis deui ka bobot teh. Padoli bagong. Aya, Sia aya. deui pemajikan aing. Terus Spanyol kayak aing mah hayang. Terus Bener aku tak punya. Aku mana ya pemajikan aing mah kan hiji atuh nya bisa bagi dua. Masuk. Ampus. Kuit. Hei, jauhan di ka aing. Meta apa aing? Banyak apa lah mela? Naon? Aing ngawarnakeun. Mana apa tulang kering? Naon? Aing nu moe. Mana apa guantun? Biar masuk di dalam mana? Kebakar. Halus. Sok aing mah rek naon? Aduh naon ya? Sok. Salah sok. Kang, ternyata orang butuh wasit. Wasit, tadi Ah, wasit. ya di belakangnya. Ya, Geus siap, geus siap. Kira rame euy kudu make serung tinju ah. Ayo lu suruh tinjuna kalem. Sok kuat. Kalau make pedang lah hariwang bisi kabacok. Emang laki we jantan ya. Oh, sok. Yo, kamu kiri, kamu kanan. Kami jago atuh. Oh, siapnya. Dibalik ke kanan atuh. Wah. Terus sama berakeun kitu nu kencan nu katuhu. Sok. Ah, geus kecean, kece santai heuh. Sok. Itu lah boy. Kalau boy, orang di dieu, angle orang di dieu soalnya angle-na. Ah, beda di film-film. Sok mah. Udah satu. Siap. Kek. Amun urang meunang. Si Sinta balik di ka urang. Lamun orang menang, si Sinta pinjam. Sok. Oke. Wanita aduh sok lagi. Orang. Enggak saya pada mah main kaleci dia tah. Benar tah main kaleci we. Geus. Yang satu. Ya, Kakak we ieu mah. 3, 2, 1. Canggih euy. Kamu canggih euy. Bisa. Bisa. Boleh juga. Jurus adalah kurang eta. Kayaknya Kak. Wait. Ah. Kakak we. Sinta. Sinta di mana Sinta? Kakak kos mengenal ya lawan Rahwana. Sinta kenal naon? Kenal naon nih teh? Alhamdulillah Sinta. Kakak dia kos ngelawan Rahwana. Tapi ieu kesangan tuh dah hareudahnya. Ya tuh, emang orang punya. Tenang Sinta, kakak mah. Sok, ayo mah. Sinta ya. Ada yang ciuman.
Sahabat untuk selamanya. Aku sahabat untuk selamanya. We will sign. Kelompok 1. Bukan kelompok 2. Siap. Oh, usah. Sinta tengah dong, Sinta. Sinta dekat lama, Sinta. Ya. Oke. 1, 2, 3.